Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Friska Kaswariana. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3, Program Studi Bahasa Sunda, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu carita wayang. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Kumaha kabarnya barudak? Sarehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Kumaha dia? Katingalna ieu mah tos tiasa ngiringan dina lawungan ayeuna. Sehat ya? Alhamdulillah Bu, damang. Emang, kamari saurna dirawat ya di RS. Ya, Bu. Naon eta teh dian? DBD Bu. DBD, ya Allah. Ya, alhamdulillah tos tiasa gabung deui dina lawungan ayeuna nya mugia urang sadayana tiasa sehat. Soalnya dinten ayeuna rempeg cobi ku ibu absen ya hiji-hiji anu namina ku ibu saurkeun ulah hilap nya ngawaler hadir. Afif Nur Syamsi aya? Aya Bu. Nah, Afif Afif nuju aya Wagelan Bu. Mugi aya wagelan, mohon mugia Afif lancarnya dina kagiatanana. Mohon. Ari Aulia kemana? Aya Aulia? Hadir Bu. Hadir. Terus Chandra Komara? Aya? Hadir Bu. Aya. Danika Zikriansyah? Aya? Hadir Bu. Hadir. Dian Permana Putra? Hadir Hadir. Bu, hadir. Alhamdulillah. Iji? Hadir Bu. Hadir. Moriska Lutfia Hawani? Hadir. Hadir Bu. Hadir. Naufal Alwi Pratama? Hadir. Naufal? Aya Naufal? Ketinggalan lama ayahnya di Nanamina. Digana rada nge-live deh Naufal. Oke, orang lajeng. Rifki Milzam. Aya Rifki? Rifki nuju aya Wagelan Bu. Rifki. Ujaya Wagelan. Mugi ya Rifki dina kagiatan tiasa unsur langsar ya. Amin. Terus Ari Rustu Fatah Arozak aya hadir? Hadir Bu. Hadir. Alhamdulillah tiasa gabung deui nya Rustu. Terus anu pamungkas aya Tari Wulandari. Tari aya Tari? Tari aya hadir. Alhamdulillah. Kedap di dia Ari suara ibu kan kuping? Tak kuping Bu. Tak kuping. Nah di dia ibu hoyong ngemutan ulah hilap. Salami dina Vicon, ngaktifkeun kamerana nya ulah hilap. Supados dipaparing kalancaran, hayu urang ngadoa heula. Mangga Denika kanggo mimpin doa. Mohon Ibu. Siap. Sadayana ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Hatur nuhun Danika. Mohon Ya. Ibu kami sami. Saat acan urang lebet kana materi, hayu urang icebreak heula nya. Sok calikna sing rapi supados sumangat kana diajarna nya sok. Dirapikeun heula kabili aya rambutna anu rada nyengsol. Mangga. Seuri atuh dian ulah cemberut wae. Ya, tadawi kanggo share screen. Ya, terus katinggal Tos Bu. atau tulisanna temukan perbedaannya. Nah, salami icebreak ieu ulah hilap kanggo ngaktifkeun kamera sareng speakerna. Jangan anu saha we anu tiasa ngawaler, langsung we nya disebutkeun we naon perbedaanna. Siap? Atau siap Acan?
Pas, Bu. Semangat atuh sok. Siap, Bu. Gitu sok. Tos siap Acan? Siap, Bu. Oke. Sok. Laki. Rambutna? Beda, Bu. Beda warna. Ini beda sabola, Bu. Warna di lengan bajunya, Bu. Eta Bu rambutna aww-nya. Jalmina ayat tilu di meja, Bu. Anu di meja, Bu, anu kabuka. Anu di meja, anu dibuka. Buku anu dicekel. Anu mau payung. Aww-na mau payung. Eta Bu. Gambar ka hiji buku Aya, aya Bu. Bu. Anu digambar nu kadua aweul. Lantana teh can kadamu ya ku ibu sok mangga atuh. Pas sahur. Ordennya, Bu, itu beda. Emang teh Ordengna Bu. kasih Anu ordengna Allah. Ordeng. Eta Bu. Posisi tangan itu. Eta anu di kepala Bu. Aya nu hejo-hejo nu hijina. Eta Bu apelna. Mana? Buahna. Anu di leherna aww-na sebelah kiri. Bajunya beda, Bu. Akhirna Bu cangkir. Kodok, pakai baju kodok. Telurnya, Bu, Mana nu telurnya hiji ada aya nu dua, nu hiji aya nu tilu. buah, Bu, Akhirna buah. Bu cangkir. Dari pangkat. Ya, nu buah. Naon? Makanan itu, Bu. Lemari Jepang, Bu. Ini cacan sahur saha sih ieu? Kadamu soantena. Paper bag, Bu rambutna pendek. Pernah, Bu. Bukna, Bu. Bu, bawahannya rok sama celana. Ada di Lemari, lemari, Bu. Bu, itu kartu. Mangga Aya, Bu, dina gantungan anu paling tukang. kunaon ibu teh naroskeun kieu kumargi katinggal. Dina tadi aya 5 gambarnya nu tos ibu tampilkeun. Katinggal saha anu konsentrasi sareng saha anu henteu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah pada Allah dan janganlah malas atau patah semangat." Tah sok ayeuna berarti hidup kedah langkung semangat deui. Ulah leuleus, ulah tunduk sanaos ieu jam siang ya. Tapi hidup oge kedah langkung semangat ya. Oke. Semangat? Cik, saha anu masih kena emut? Mangga raise hand. Aulia. Di Bu. Iya mangga Aul. Minggu kemarin teh kita nonton wayang Bu. Nonton wayang. Masih kena emut teu? Naon judulna? Gatot Kaca Gugur Bu judulnya. Gatot Kaca Gugur. Iya, leres. Teras, naon deui tah Aul? Eta Bu, kita teh bahas teks sampalan carita wayang Gatot Kaca Perlaya Bu. Oh, mohon atas dibaca ya eta teks aya ibu tos nyiapkeun hiji teks sempalan carita wayang anu judulna Gatot Kaca Perlaya. Ngabahas ngeunaan eusi anu aya dina carita wayang. Teras anu pamungkas aya naon deui sok? Struktur carita wayang. Bahas ku Aulia materi anu tos dipelajari di minggon kamari nyata ngeunaan contoh carita wayang. Contoh carita wayangna anu tos ku Ibu Pedar di minggu kamari nyata aya dina bentuk video, terus aya oge anu dina bentuk teks. Anu dina bentuk video nyata tadi nu judulna Gatot Kaca Gugur. Hidup pas nonton kumaha eta teh aya kejadian nalika Gatot Kaca anu kena tumbak kontak. Dina sempalan cerita wayang anu judulna Gatot Kaca Perlaya didinya oge dijelaskeun kumaha si Gatot Kaca teh tiasa nemahkeun pati pikeun ngabela nagarana. Anu ngusulkeun supados si Gatot Kaca we lah kanggo anu ngalawan Kresna, Bu. dipati karena iya Kresna ya leres. Kresna teh anu miwarang. Sanaos bapana nyaeta Bima teh teu rela lamun Gatot Kaca anu kedah perang sareng dipati kedah diemut ya. Nah di dieu teh baris dibahas ngeunaan unsur intrinsik sareng panca. Nadawi di kanggo share screen. Punten sebelumnya Bu. Mohon mangga. Ini Bu, baterai saya kan mau habis ya Bu. Saya izin off cam dulu, mau nyari casan dulu ya Bu. Oke, mangga sok. Ya, Bu. Ngal. Atas, Bu. Atas aya, iya. Jadi aya kompetensi dasar IPK dan tujuan pembelajaran. Kanggo kompetensi dasar 3.2 menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasan ketika cerita wayang. IPK 3.2 mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik ketika cerita wayang. 3.2.4 menyusun pancakaki pada petikan cerita wayang. Ya, janten ke hidup di dieu teh baris
ngeidentifikasi ngeunaan unsur-unsur intrinsik anu aya dina petikan carita wayang. Saatos diguar ngeunaan unsur intrinsik dilanjutkeun deui kana nyusun panca kaki dina petikan carita wayang. Dan pembelajaranna melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK secara daring melalui Zoom. Terus punten ya didinya aya lepat tuh Ibu baca di gentos. Aya Zoom, terus aya Google Classroom, terus aya WhatsApp, terus aya Quizzes. Peserta didik dapat nu kahiji mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik petikan cerita wayang dengan tepat dan cermat. Anu kadua menyusun panca kaki petikan cerita wayang dengan teliti dan sungguh-sungguh. Ya. Kahartoskan dinten ayeuna teh hidup baris ngabahas ngeunaan naon. Kantos ninggal ari ieu teh naon? Cucuk lauk, Bu. Iya, cucuk lauk. Iya, leres. Kamu mempelajari atau baru? Baru, Bu. Ibu ya. Anu disebut fishbone ieu teh saleresna nyaeta diagram. Diagram tapi ngan bentuk naungkul anu benten nyaeta bentukna dina lauk. Nah, fungsi teh pikeun memudahkan atanapi ngagampil nirut kanggo nu sanes daek maca kumargi dina fishbone ieu biasana sok diangge ku gerakan literasi eusi baca nu kantos dibaca. Tadi dia dina fishbone ieu biasana nu diguar nyaeta ngeunaan unsur intrinsik. Aya nu masih kene emut unsur intrinsik teh aya naon wae mangga cik saha anu tiasa ngaguar aya duaan. Aya aul sareng aya rustu. Rustu heula, mangga. Aya palaku jeung watek, Bu. Aya latar, Bu. Ya galur, Bu. Aya amanat, Bu. Sudut pandang. Tadi terus disebutkeun ku rerencangan hidup yen dina unsur intrinsiknya dibagi janten genep. Anu kahiji nya tema, anu kadua palaku sareng watek, anu katilu latar, anu kaopat dia galur, anu kalima sudut pandang, anu kagenep anu terang. Naon sih anu disebut jejak mangga Kaisman? Apa, Bu? Ide pokok deh. Ide pokok. Oke. Dina ide pokok atanapi dina jejak ieu teh aya jenis-jenisna. Sok sebutkeun aya naon wae? Terus tuh. Nu kahiji aya sosial. Aya sosial, terus Aya religi. religi. Aya deui nu sanesna? Aya deui Pendidikan jeung ekonomi, Bu. tema atanapi jejak ieu dibagi opat. Anu kahiji tadi aya sosial, terus aya religi, terus aya oge pendidikan, terus aya oge ekonomi. Sosial nyaritakeun ngeunaan kahirupan. Terus anu kadua nyaeta aya religi berarti nyaritakeun ngeunaan keagamaan. Anu katilu nyaeta tadi ngeunaan pendidikan atanapi atikan ya amun dina bahasa Sunda. Terus anu kaopat nyaeta tadi aya ekonomi. Naon sih anu disebut palaku sareng watak? Mangga Kaisken, Mauriska, mangga Mauriska. Nyemu jadi palaku jeung watak nyaeta tokoh jeung penokohan. Tokoh sarang penokohan. Iya, leres. Antagonis ya. Nya Aya oge tokoh protagonis. Ari antagonis berarti tokoh nu kumaha? anu jahat, Bu. Anu jahat. Ari protagonis anu tokoh anu Anu bager. Iya, bager atanapi baik. Saha nu tiasa ngaguar ngeunaan latar? Mangga raise hand. Mangga Dian. Latar teh setting, Bu. Latar teh setting. Iya, leres tah. Dina latar ieu dibagi jantan sabaraha tadian? 3. Tilu. Aya naon wae? Latar tempat, latar waktu, sareng latar suasana. Latar suasana. Kamu tiasa ngabentenkeun teu? Antawis latar waktu, teras tempat, sareng suasana. Tiasa ngabentenkeun? Ai latar tempatnya contohnya di bumi, Di bumi. di teras. imah. Iya. Ai latar waktu teh contohnya Naon sok? Aya kamari. kamari, Cikene. ayeuna, Nangge ayeuna. Tah eta kalebet kana latar waktu atanapi Waktu. wanci nya. Teras. Ari dina kaayaan atanapi Kaayaan. suasana kumaha? Biasa ngagambarkeun misalna kabunga, atanapi kasedih, atanapi naon. Tapi kamu tiasa kan ngabentenkeun antawis tilu eta?
Tiasa, Bu. Saha nu tiasa? Medarkeun naon si anu disebut galur? Mangga raise hand, galur. Iji, mangga iji. Galur teh jalan carita ti awal nepi ka akhir, Bu. Galur teh jalan carita ti awal nepi ka akhir. Tah dina galur ieu dibagi janten sabaraha iji? Mangga Dibagi jadi 3, Bu. Aya galur dibagi maju, muhun terus mundur, jeung campur. sareng campur. Iya, leres. Kamu tiasa ngabentenkeun antawis galur-galur eta? Cirina kieu we. Amun misalna aya galur mundur, pasti aya kecap bareto. Amun teu baheula. Eta teh nandakeun yen eta galurna asupna galur mundur. Ya, siga kitu. Amun misalna galur maju mah kan pasti teu aya nyadetakeun ngaguluyur we terus. Ya, siga kitu. Hatur nuhun kanggo izin kurang lajengkeun. Anu tiasa medar, puseur sawangan naon? Mangga raise hand. Mangga Tari. Puseur sawangan teh sudut pandang, Bu. Puseur sawangan teh nyaeta sudut pandang. Ya leres. Dina puseur sawangan teh dibagi janten sabaraha Tari? Maka hiji. Mohon teras jeung jalma katilu. Kamu tiasa ngabentenkeun? Kumaha tah puseur sawangan jalma kahiji sareng jalma katilu tiasa? Mangga sok. Puseur sawangan jalma kahiji cirina nyaeta nyebutkeun abdi, sing kuring, aing, ya siga gitu. Tapi amun misalna sudut pandang jalma katilu nyaeta aya kecap manehna. Terus sonde anjeunna ya tiasa oge nyebutkeun ngaran tokoh. Anu tiasa Chandra, wih Chandra sifat tinggal lama sumanget. Sok Chandra. Anu kagerep naon? Amanat, Bu. Amanat teh naon? Pesan, Bu. Pesan. Pesan ti saha kanggo saha? Pesan ti penulis kanggo nu maca. Iya, leres nu disebut amanat teh berarti pesan si penulis. Pikeun anu maca. Eta pesanna tiasa tersurat, tiasa oge tersirat. Dugi ka dieu aya patarosan heula teu? Artos, Bu. Diagram ieu teh munggaran dikenalkeun ku Kaoru Ishikawa. Dina ngagunakeun diagram Ishikawa anu pangumumna nyaeta pikeun nyegah efek sarta ngembangkeun kualitas produk. Disebut ieu tiasa atanapi bisa digunakeun dina salaku wadah pikeun ngalaporkeun hasil bacaanna. Tujuanna pikeun ngirut nu macanya supados langkung sumanget kanggo maca. Nah, tadi ieu tos dibahas naon bentana cerita wayang ti India sareng ti Tatar Sunda. Jadi aku Ibu bacakeun ya. Cerita ti asli ti India teu aya punakawan. Punakawan teh saha? Nyata aya Semar, aya Cepot teu walah sareng si Gareng. Tapi mun di Tatar Sunda atanapi di urang ieu aya punakawan katalasa aya si Cepot, Semar, Gareng, Dawala anu tuhu ngabdi ka Pandawa 5. Pandawa 5 teh saha we? Aya nu terang? Saha Dian? Aya Yudhistira, Teras aya Bima, teras aya Arjuna, teras aya Nakula Sadewa. ya, dina lalakon wayang Semar teh kacaritakeun sakti, leuwih sakti tibatan dununganana, malah leuwih sakti tibatan dewa. Saha Semar ieu teh? Semar teh nyaeta bapana Cepot nya, supaya sideuk terang. Tah ieu nu kadua, Dorna kacaritakeun jadi guru Pandawa jeung Kurawa anu boga sifat wijaksana jeung dipihormat. Sunda Dorna jadi tokoh anu boga sifat julik, rehe jeung pikasebeuleun. Tur leuwih mihak ka Kurawa tibatan Pandawa. Tah teras nu katilu, Gatotkaca lain tokoh penting, tapi ukur diceritakan rek maotna. Tah sami sareng anu dina videonya nu kamari. Tah di dieu teh Gatotkaca lain saukur tokoh penting, tapi ngan saukur diceritakan rek maotna. Nyeta basa jadi wadal sanjata konta anu dilepaskeun ku Karna anu rek ditujukeun ka Arjuna. Di urang Sunda jadi Gatotkaca teh jadi tokoh anu penting rea dicaritakeun, malah aya cerita-cerita wayang anu khususna ngalakonkeun Gatotkaca. Tah judulna tiasa ditinggal di dinya aya Jabatutuka, aya Pergiwa Pergiwati jeung Brajamusti.
Sri Kandi lain awewe geulis amun di India, tapi amun di urang Sunda Sri Kandi teh awewe geulis anu jadi pamajikan kedua Arjuna. Drupadi teh poliandri amun di India. Nyata jadi pamajikanna Pandawa 5. Versi Sunda Drupadi teh ngan saukur jadi pamajikan atanapi prameswarina Yudhistira. Jika dia patarosan teh udah tiasa ngabendan kan ya cerita wayang asli India sareng carita versi Sunda. Pancakaki atanapi silsilah teh turunan diruntut di turunan kahiji nepi. Jadi aya Barata. Barata ieu teh buyutna. Nah, Barata ieu teh kagungan hiji putra nyata Abiyasa anu kagungan 2 garwa atanapi 2 pamajikan. Nu kahiji aya Ambalika. Ambalika di dieu kagungan hiji putra nyata Pandu Dewa Nata. Pandu Dewa Nata ieu teh kagungan 2 garwa nyata intinya sareng Dewi Madrim. Ti Dewi Kunti kagungan putra aya Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Di Dewi Madrim aya Nakula sareng Sadewa. Tah kaliman pala putra Pandu Dewa Nata ieu teh anu disebutna Pandawa 5. Nah, ayeuna urang uihkeun deui kana Ambalika. Punten. Ya, di dieu aya Ambalika sareng Abiyasa kagungan putra nyata Destarasta ieu teh lanceukna Pandu Dewa Nata. Kagungan garwa nu ngaranna Dewi Gandari. Dewi Gandari ieu teh ngalahirkeun sagunduk tengking anu tuluy buyar jadi 100 orok. Anu kahiji dingaranan Duryodana, anu kadua nyaeta Dursasana. Nah, anu jumlahna 100 ieu teh disebutna Kurawa. Perang. Nah, perang antawis Kurawa sareng Pandawa ieu teh disebutna perang Baratayuda. Di Tegal Kurusetra. Dugi ka dieu patarosan teu dina Pancakaki? Aya, Bu. Saya. Nah, jantan kieu nya Abiyasa teh nyata akina Yudhistira. Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Jadi nyebut ka Abiyasa teh nyata aki. Ka Ambalika nyebutna Nini, ya, ulah hilap. Teras amun Yudhistira nyebutkeun ka Destarasta atanapi ka Dewi Gandari nyaeta nyebutna Uwa. Nah, sabalikna amun misalna Kurawanya para putra Kurawa ieu nyaeta aya diwakilan di aya Duryodana, aya Dursasana. Mun nyebutkeun ka Pandu Dewa Nata nyaeta nyebutna Amang atanapi Mamang. Teras amun nyebutkeun ka Dewi Kunti sareng Dewi Madrim eta sebutanna nyaeta Bibi. Oke, inget ya ulah dugi ka hilap. Cekap, saya patarosan? Saya, Bu. Oke. Siap, Bu. Mangga dicek GC. Nah, saya kedah ngaidentifikasi unsur intrinsik jeung ngagor Pancakaki dina carita wayang Mahabharata dina wangun Fishbone. Tugasna teh tugas kelompok. Penganana kayak mangga diskusi sareng kelompoknya. Tema galur jeung pusar sawangan eta rustu Siap. palaku jeung wateuk kemudian aya latar jeung amanat eta candranya. Oke. Nu Pancakaki Terus ugi ka mana tah ngerjakeun Fishbone-na? Aul Alhamdulillah lancar, Bu. atas beres. Oke, ari eta Fishbone dibagi-bagiin teu atanapi ku saurang we anu ngerjakeunana? Bagi-bagi. Dibagi-bagi. Kamu bagian naon ya? Saya bagian watak jeung penupohan. Presentasi. Urutnya di kelompok hiji. Di kelompok hiji anu bade presentasi saha? Atas katingali, Bu. Atos aya mangga izin di dia anu dibahas nah anu dibedarnya ngeunaan jejer sareng palakunya Jim. Mangga dibagi-bagi. Oke. Mangga. Lamun jejerna teh jejer sosial, Bu. Oke, Hajang bukan dua naon nu baris dibahas? Tahu? Palaku jeung waktekna, Bu. Yang pertama ya Duryodana, Sidana teh raja anu boga kahayang gede. Nah, Sidana teh raja Astina oge, Bu.
Oh, mohon. Enggak. Terus? Enggak. Gatot Kaca ini tuh putrana Bima sareng Arimbi. Arimbi tur nuhun kanggo Aulia. Mangga dilajengkeun kanggo kelompok 2. Mangga. Ya, Bu. Matur nuhun Ijim. Sami, Bu. Oke. Mangga. Ya, Bu. Oke. Terus aya pas muncul. Mangga sok di pedaroe. Abdi arek ngajelaskeun tentang latar jeung galur. Mohon, Jadi mangga. latar aya 3. Anu pertama aya latar tempat nyaeta contohna aya Astina, Medan Laga, teras alam dunya, sawarga, medan perang, sareng di awang-awang. Teras nu kadua latar waktu nyaeta aya unggal poe, saumur hirup, dinten enjing, tereh-tereh, enjingna, tengah poe, sareng dinten enjingna. Anu terakhir nyaeta latar suasana aya suasana sedih, negangkeun sareng bunga. Teras anu galur nyaeta galurna galur maju, Bu. Ya, Bu. Oke. Sip, hatur nuhun mangga. Hatur nuhun Mariska dan kelompok. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade nerangkeun puser sawangan sareng amanat. Iya. Puser sawangana jalma katilu anu dicirikeun ku kata manehna atawa anjeunna. Iya. Terus Sareng amanat nyaeta kedah gede wawancen pikeun wawanen. wawanen pikeun ngabela nagara sanes pati nu janten tumbalna. Sanaos pati anu janten tumbalna. Tumbalna. Iya. Hatur nuhun kanggo tari dan kelompok. Nanda widi kanggo share screen. Terus saya Terus Ibu. atas. Nah, di dia aya pancakaki ti pancakakina ti Pandawa 5 nya. Di dia aya Pandu sarang aya ti Dewi Kunti. Nah, patalosan nu kahiji. Gatot Kaca ka Arjuna peranana naon sok saha nu tiasa ngawalan mangga raisingan nomor 1. Tari. Oke, sok mangga. Peranana Amang, Bu. Kedua, Gatot Kaca ka Bima jeung Arimbi. Peranana naon raisingan? Naon Jim? Bapak jeung Indung, Bu. Hatur nuhun Ijim. Anu katilu. Arjuna jeung Subadra ka Gatot Kaca. Peranana naon raisingan? Rustu. Oke, mangga Rustu. Naon Rustu? Halo. Nu kaopat. Utari ka Arimbi peranana naon? Mangga Raisen nu kaopat. Utari ka Arimbi teh perenahna Uwa. Oke, nu ka-5 pamungkas. Parikesit ka Arjuna jeung Subadra. Aki jeung Nini, Bu. Karena urang kerjakeun heula evaluasi. Mangga dicek di GC-na. Kodena katinggal teu? Mun teu katinggal ku Ibu baca teh. Katinggal, Bu. Oke, sip. Ayo semangat Chandra. Masih banyak yang salah tuh Chandra. Oke, sok lanjut Chan. Nah. Oke. Kalau Chan beres, iya. Kayak udah beres semua ya? Kecil banget nilainya. Kamu tadi aja tuh udah beres. Ya, juara 1 tuh Aul, kedua Dian, nomor 3 Etarus tuh. Selamat. Kayak izin berempat tuh nilainya. Ketinggal, aduh, punten. Ketinggal tuh. Coba nak, nusa. Ya. Tinggal dia lah ya.
Oke, Panu jeung Kunti kaparikesit naon peranahna? Buyut. Buyut, Bu. Buyut, Bu. Oke. Tuh. Oke, kita lanjut. Kedua. Itu kan ciri di Ibu mah. Guru Pandawa jeung Kurawa, Guru Bu. Pandawa Pandawa jeung Kurawa anu boga sifat bijaksana. Jeung di pihak hormat. Tapi biasanya sok banyak anu salahnya di dia ya. Bu, kurang tali. Coba di luhur. Medan perang diasup karena latar naon? Tempat, Bu. Tempat, Bu. Ya. Terus. Tempat. Tadi saha anu salah. Oke, anu kaasup karena Pandawa 2 jeung 5, Bu. 2 jeung 5. 2 jeung 5. Oke. Sip. Rea diceritakan, Bu. Dokumen jeung rea diceritakan. Iya, leres. Taulah salah deui nya engke mun aya ulangan terakhir. Tunggal poe. Waktos. Waktu. Waktu. Oke, sip. Nah, amun eta leres sadaya nanya. Oke, sip. Tuh. Ya, tadi soal-soal tadi tos dibahas dina evaluasi, dina kuisis ulah hilap. Di emut-emut deui, bilih ke dina soal ulangan ku Ibu kaluarkeun janten hidup atau tiasa. Anu tiasa nganyindekeun dina pangajaran dinten ayeuna. Kak Isken. Ayo, sok saha? Aulia, mangga Aul. Anu pertama ya jejer. Mohon. Nah, ya palaku jeung watek. Mohon. Ketiga aya alur, galur. Galur. Terus aya ieu Bu, aya puseur sawangan. Puseur sawangan. Terus Aya latar oge, latar dibagi jadi 3, aya latar tempat, waktu jeung suasana karena kita ayaan. Terus aya amanat oge. Ayeuna lajeng jenis-jenis jajar. Saha anu bade Rais ngadugikeun mangga Rais hand. Aya Pendidikan, ekonomi, terus sosial, religi. Katilu. Saha tiasa ngadugikeun naon anu kalebet kana jenis-jenis latar mangga Rais hand. Jenis-jenis latar aya 3. Anu pertama aya latar tempat, kadua aya latar waktu, anu katilu nyaeta latar suasana. Iya. Saha anu tiasa ngabedakeun naon bedana cerita wayang ti India sareng nu aya di urang ataupun di Sunda. Wah, terus aya Chandra, mangga Chandra. Ari carita asli ti India teh aya kahiji teu aya punakawan. Mohon. Teu aya Semar, Cepot, Dawala jeung Gareng. Mohon. Anu kadua dorna kacaritakeun jadi guru Pandawa jeung Kurawa anu boga sifat wijaksana jeung dipihormat. Cakaki. Cik saha? Mangga Raisen? Mimitina teh ti Batara. Batara boga gaduh anak. Mohon. Amin istri 2. Mohon. Anu pertama ya Ambika jeung Ambalika. Iya. Di Ambalika boga gaduh anak. Mohon. Nganamina Pandu Dewanata. Pandu Dewanata gaduh istri 2 nyaeta Dewi Kunti jeung Dewi Madrim. Iya. Di Dewi Kunti gaduh 3 anak nyaeta Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Munti Dewi Madrim gaduh anak nyaeta nu kembar Nakula sareng Sadewa. Iya. Teras ti istina Abiasa Ambika gaduh anak namina Destra Rasa. Destra Rasa gaduh istrinya eta Dewi Gandari. Teras gaduh anak nyaeta aya 100. Nah, nu anu kasohor teh nu anak pertama sareng kadua nyaeta Yudhistira, Duryudana sareng Dursasana. Nuhun yan atas ngadugikeun pancakaki ku Ibu. Sabada hidup tos diajar nu tadi aya unsur intrinsik terus aya pancakaki. Nah, kinten-kinten naon sih manfaat pikeun tari saatos diajar eta. Aya teu manfaatna kanggo tari? Aya, Bu. Nah, sok manfaatna. Mau yang maros.
jantan bisa neleman cerita wayang sajen. Kanggo lawungan salajengna baris diajar pikeun mengkreasikan petikan cerita wayang secara lisan atau tulisan ke dalam bentuk lain seperti drama, cerita pondok, puisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tah ke pertemuan salajengna berarti ke hidup jajal prakteknya. Praktekna naon? Ke minggu payun ku ibu jelaskeun deui. Oke? Sip, atur nuhun. Ayo urang ngucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga dari Kak Pingpin doa heula. Karena Mohon. dikawitan. Madua saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.